wilujeng enjing sampurasun dina denget ya orang ngetakeun pengontrolan ka kebon cengek anu tahapanena tos kana sabulanan tos kenging omset 25 juta alhamdulillah. Aduh, jadi tos teka warat mangga nu bade ngetakeun artos ke simkuring seueur aya nuju pamasangan gemuk domba sareng Bapak Ucu Kadarusman. Bos, hebat. Aya sareng pangarsa sampurasun kasadayana. Aduh, hapunten tina samudaya kalepatana. Aduh ya. Mohon. Ieu teh bade nuju ngontrol pangarsa kumaha tanggapan pangarsa gitu saur kisanak. Ah eta. Asupan teh ari ang di dieu. Tapi ahon. Aku bos di WA terus. Oh gitu. Ya, sareng si bos ya. 5.000 sakenyangna. Oh gitu. Tekeng dicana ka bumi gitu. Jadi tanggapan pangarsa kumaha dina kesempatan ieu teh gitu dina pengontrolan cengek teh gitu. Insyaallah sasi anjing kuring bade ngujudkeun dana. Oh. Mohon kanggo acara Agustusan kumaha gitu. Kanggo permodalan. Oh, kanggo permodalan ieu perkebunannya. Oh, entah ya nyari pada mau simkuring gitu tuh Ibu Haji Titi. Kalau terus enten karyawan UMR di simkuring 5 juta sabulan gitu. Tacan tunjangan dan sertifikasi dan nulaina gitu BPJS ketenagakerjaan gitu. Bos cengek, kemana tuh bos cengek teh? Hebat bener, dudun nyawa ya batur mah. Ju penggemukan dina bibit tomat gitu ya. Aya wangsit gitu anu manawi anu kedah didugikeun ku pangarsa ka para wargi sadayana gitu nyari kumaha gitu wejangana. Kanggo dengan aya nama Mohon wangsit teh teu calan. Terus F-nya. Mohon Wangsit teh aya ogen kalua. cucur aja. Cucur. Wangsitna tos aya ini teh. Oh, mohon. Tos kosong pisan mangintennya. Mohon. Hatur nuhun pangarsa dina kesempatan ieu nya simkuring parantos tiasa tepung rawuh gitu sareng pangarsa sareng wargi sadayana dina ieu kesempatan. Hapunten tina samudaya kasalepatan panginten nya. Mangga saliman heula. Mayananya wangsitna seep aya ogen kalua. Oh, waduh ya sudah naon sami-sami sampurasun.